A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken tasydidatu aqalli sholati utawi pira-pira tasydid kidi-kidi ke maca sholawat ala nabi ing atase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arbaun papat. Allahumma utawi tasydidne lapad Allahumma iku alal lami ing atase sadukure lam wal mimi lan mim. Sholli utawi tasydidne lapad sholli iku ala lami ing atase sadukure lam. Ala Muhammadin utawi tasydidne lapad ala Muhammadin iku alal mimi ing atase sadukure mim. Paslun ari ieu eta hiji pasal tasydidatu aqalli sholati ari tasydid pangsa eutik saeutikna maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi arbaun eta aya opat. Allahumma ari tasydidna lapad Allahumma ala lami eta aya dina luhureun lam wal mimi sareng luhureun mim. Sholli ari tasydidna lapad sholli ala lami eta aya dina luhureun lam. Ala Muhammadin ari tasydidna ala Muhammadin alal mimi eta aya dina luhureun mim. Ari pangsa eutikna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammadin. Saur sapalihna ulama anu afdol memeh Muhammad teh nganggo lapad sayyidina. Jadi kecapna sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ieu didasarkeun kana anu afdol nya nyaeta sulukul adab, hartosna nempuh adab. Ari anu afdol dina sholawat dina tasyahud akhir sholawat Ibrahimiyah. Ari anu sunnat dina tasyahud awal mah nyaeta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nya eta nu sunnatna dina tasyahud awal mah. Sapertos kitu janten maca sholawat pangsa atik saeutikna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammadin. Sakumaha disebatkeun dina nadum Sundana ari tasydid qalilna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad mahngan opat. Ari tasydidna lafad Allahumma ma nyaeta dina lam jeung mim ulah salah. Lafad sholli eta dina lam tasydidna ala Muhammadin mahdina mimna. Lafad sholli eta dina lam tasydidna ala Muhammadin mahdina mimna. Wallahu a'lam bishawab.